Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos makarina nikmat anu limpahan rahmatna. Dugi ka urang tiasa riung mangpulung di Masjid Al Hidayah dina wengi ieu. Teu hilap urang sanggakeun shalawat sareng salam ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu dipihormat Ustaz Adi Hidayat anu parantos kersa hadir dina wengi ieu. Anu dipika hormat Bapak Budiono salaku Kepala RT 1 RW 5 Desa Sukagali Kabupaten Garut anu tos hadir dinten ieu. Anu dipika hormat Ibu Putri salaku pupuhuk pengajian Al Hidayah anu parantos rutin ngaayakeun ieu acara. Kitu deui ibu-ibu pengajian Al Hidayah anu kusim kuring dipika hormat. Izinkan abdi Najwa Sareng abdi Wahira salaku MC maca jadwal acara kagiatan nu ayeuna. Anu kahiji bubuka, anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, anu katilu sambutan Bapak Budiono salaku Kepala RT 1 RW 5 Desa Sukagali Kabupaten Garut. anu kaopat aya sambutan Ibu Putri salaku pupuh pengajian Al Hidayah, Anu kalima ceramah Ustadz Adi Hidayat anu langsung ditutup ku doa. anu kagenep aya penutupan. Ikeun ngabuka ieu acara, hayu urang sasarengan ngawitan ku maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saterusna bacaan Al-Qur'an bakal dibacakeun ku Ananda Kania. Hatur nuhun ka Ananda Kania anu parantos maos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan naon anu dibacakeun ku Kania tadi tiasa barokah sareng ningkatkeun keimanan urang. Amin ya rabbal alamin. Salajengna aya sambutan Bapak Budiono salaku Kepala RT 1 RW 5 Desa Sukagali Kabupaten Garut. Urang ngucapkeun hatur nuhun. Saterusna aya sambutan Ibu Putri salaku pupuh pengajian Al Hidayah anu mimping pelaksanaan ieu acara. Urang ngucapkeun hatur nuhun ka Ibu Putri. Salajengna urang lebet karena acara pokok nyaeta ceramah Ustaz Adi Hidayat anu langsung ditutup ku doa. Alhamdulillah tos dugi ka akhir acara. Mahaturkeun nuhun ka Pak Ustad anu parantos masihan ceramah sareng seratan ka ibu-ibu sadayana. Mugia naon anu tadi Ustad Adi Hidayat sampaikeun tiasa janten manfaat kanggo urang sadayana. Sim kuring oge ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana dina acara pengajian wengi ieu. Abdi Wahira Sareng abdi Najwa salaku MC hapunten bilih aya kalapatan ucap sareng lampah urang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.